Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang kasadayana, puji sareng syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasempatan sareng kasehatan ka urang sadayana. Sholawat sinareng salam mugia salamina nganteng ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mana urang tiasa patepang di acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras, urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna mersihan awak pas urang keur ibak, mersihan kuku jeung sajabana. Tah, eta teh contoh cara hidup nu sehat. Contoh anu sanesna, urang kedah micin runtah ka tempatna. Lamun batuk atawa bersin, ge kudu ditutupan supados teu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang sorangan, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jag-jag waringkas, urang kedah soson-soson mersihan diri urang sorangan tina sagala kokotor anu aya. Bade eta kokotor jasmani atanapi kokotor rohani. Upami mersihan kokotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi, mersihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun penyakit di diri urang. Tuluy, kumaha lamun bade mersihan kokotor rohani? Carana nyaeta, urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan, anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi, urang kedah ngagerakeun jasmani urang, nu mantak ngajag-jagkeun diri urang sorangan, misalna, urang rajin olahraga. Rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.